Kene. Woi, sahur. Hah? Sahur boro bisa keburu imsak. Ambung daing mah nyawa itu dolog. Ih, tengah ting. Ih. Buru atuh rek naon buru sih keburu imsak. Nah, lamun bisa mah nya orang pesan heula. Oh, sok lah mangga rek besok naon. Weh. Mang ayam bakarnya dibakar jeung warung-warung nanya. Pokona mah orang ieu nanti sup lah pokona mah. Sok mangga. Daing mah segala diakan lah loba keneh nya atau tah roti tah campur eta keju lah pokona mah lah. Mie atau eta. Terus. Udah campur keju pokona mah nya kitu we lah pokona mah tak kolana jeung keripik. Sok mangga. Nah, kira da gorana nya jang taheg. Hah? Cenah bisa pesan kumaha cenah ieu teh? Sok darahar sia teh sahur moal nya ge moal sahur entong adi. Dadah, balik heula euy. Ih, nanaon kita kesini burung. Wah, sok emos darahar eta teh lah. Adik mah we. Naon ih, kue bolu ulang tahun. Weh. Ngeunah mah dieu kitu mah euy. Coba deh campur si Ani da aing mah. Euy. Ih, segala mah moal da. Tuh tadi kan pukul 8. Wah, Tersedia pukul. Wah. Si kedua teh. aing main hakan we atuh ya teh gali tuh si aya rejodan gitu. Tuh naon lah. Mun penting mah ngeunah we. Hah, boena aja mah wa euy. Tanya orang moal da. Sabodo itu. Ih, hayang aduh, sabodo aing mah. Pae oge ada cengking. Manya eta teh. Kade we aing ngapaur deh aing loba batur dikit geura. Kena tenan naon, kurang ngecengkring lah. Korban ke jang bos man. Pokoknya namanya lamun siap bae aing udah tanggung jawab. Eta molor geus kitu bangun. Cinggan ukuro. SD lah.